Naon yang isu neng nongkrong di dia? Ih, pugu mah aing keur olahraga sina sehat langsing jiga nia Ramadhani teh ya. Atuh olahraga mah lumpat atau renang tah. Ieu mah isu keneh geus beak tilu cangkang roti tah. Dia mah lambung bae olahragana. Iya, eta lain urut aing. Ja ieu bau-bauna meungeunah. Hayang dibere saran teu ame lumpatna ulah eureunnan bae. Kumaha sah? Kumaha Asit? Semangat kan lumpatna teu eureunnan. Kitu geus teu kieu-kieu amat Aisyah. Neng mau jalan kemana? Neng mah terserah Aa aja. Ya udah, kita ke Pantai Sumur aja. Di sana pantainya bagus, ada tamannya juga. Ih Aa, eta kan jauh. Neng juga udah pernah ke sana. Udah nggak seru ah. Ya udah, Neng maunya kemana? Ih, kata Neng juga terserah Aa. Ya udah, kita ke Pantai Bugel aja yuk. Neng belum pernah kan? Belum pernah sih Aa, tapi kan eta jauh. Mana jalan goreng, dedarik dugan, mana leuweung. Kayak anu usil be. Aa kan ngompod. Ku abah ditembokkeun golok ya, geus pararias. Ya udah, kemana tuh? Eureun heula sakedeung. Aing boga omong konon ieu. Ayo siap, ya omong kenalan ya. Hai bae eureun heula tah di kula kadieu sakedeung. Ayo siap. Ya omong kenalan, ya omong kenalan. Haro aing jo pusing ieu ku ari ditolakan bae kudikan. Ngeseg gerangan oge pugu mah geura siap boga saran teu dia. Beuh, gampang boy. Tapi eta gampang-gampang susah eta syaratna. Atulas deui gati oge asal boga kabogoh bae uing mah. Sorangan eta kudu mutih boy. Itu gampang mutih mah. Misalkan maneh kudu ngadahar nu putih-putih. Misalkan eta ngadahar kejo kudu putih. Aduh. Ci putih aja ngadahar endog kudu putihna doang boy. Gampang. Demi boga kabogoh mah. Gampang boy. Lamun hayang beunang eta misalkan bikang. Bawa bae dia mobil Pajero warna putih ka hareupeuna. Sama dia aing serius-serius. Dia main di berdasarkan ongko berdua. Pagawean naon kitu parang satoloka dulu irungna acan. Bapak aing aya bae sok macaan koran bae. Wih, atuh hebat macan koran mah. Boro-boro hebat toloka beli bias-bias acan. Atuh kan macan koran mah pagawean bos-bos sabari santai be. Bos di mana buah? Bos di Gunung Gundul meureun. Ai kitu. Puguh macaan koran geh neangan pagawean. Lain ngomong di kamar Jabria. Kunaon dia ajulat-ajulatan bae? Pugu aing minum obat po dikocok heula, makana ku aing digojlok di jero beuteung. Duh, tulung kuy. Duh, tunduh.
Puguh dudung tuh, butuh buru-buru. Tuh ka Bu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Ku Bu Yuyung jug. Bu Yuyung nuju Merukusunu. Tuh ku Bu Nunu. Bu Nunu nuju udur huntu. Tuh ku Bu Tutun. Bu Tutun bosong. Tuh ku Bu Tutut. Bu Tutut lugu pulu bulung. Bururu. Geus bisi monyong. Jun beli seblak. Sabaraha? Tilu benu hiji ulah lada-lada, kurupukna ulah medok-medok, cikurna sasemplak bae, caina ge ulah medok-medok sarua. Anu kahiji make cabe bae, anu kadua make saos kecap, anu katilu make tiktaknya, cuan poho ditandaan anu ladas wetkeun plastikna, anu kadua buntel bae asupkeun kana plastikna. Sendokna ge sarua, tilu asupkeun kana plastikna. Lah aing mending tutup warung. Resi kadi aya aing tulungan. Kunaon? Adi aing kacilekok duit ieu tulungan duit kencereng. Halah aing karaka cilekok duit kencereng yang geus 1000. Gantian ku aing ya 1000. Lain masalah duitna aing mah adi aing naik podar. Majah aing ai podar mah di ruang jelema ieu. Halah dia ieu. Jun, kandi ge, naik bayar ya. Ya, kami tadi mah jeung sambal hiji 2000, jeung terong hiji 3000, lauk hiji 2000, jeung sangu hiji 2000. sangu hiji 2000 sapiring sabaraha ribuan. Laju dia daek ngitung